Sampurasun. Kadenya, sing ati-ati. Beda keun antara hening jeung kodim. Eta teh mirip pisan. Lamun kodim, pasti hening, tapi lamun hening, acan tangtu kodim. Ku kituna, kodim teh kudu aya rukun, syarat, jeung kudu aya guru. Sedengkeun lamun hening mah eta mah spiritual, saha wae bisa ngalakukeun, sanajan teu boga guru jeung teu kudu nuturkeun rukun syarat. Kodim teh kudu aya guru, jeung kudu ngalangkungan metodologi jeung sistem. Eta teh disebut agama samawi atawa agama langit. Sakabehna kudu tersistematis, temenang aya versi-versi atawa pilihan-pilihan pribadi. Kusabab kitu, Allah ngutus para rasul jeung mawa sistem kodim. Sadayana kudu ngaliwatan rukun jeung syarat, supaya manusia teu kasasar ku tafsir pribadi atawa pandangan sorangan. Garansina kudu bener-bener nuturkeun rukun syarat. Lamun teu kitu, eta mah palsu. Ieu tentang praktek tarekat kodim Naqsyabandiyah Kholidiyah Nusantara anu didugikeun deui ku Tauhid Sunda, Pasundan Luhur.